Sampurasun para mitra, kalintang mingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Panto Rekonsiliasi. Dumasar kitab Kajadian pasal 33 ayat 1 dugi ka 17. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kaopat anu unggalna kieu. Tapi Esau lumpat muru terus ngarangkul jeung nyiuman, aranjeuna silih tangisan. Para mitra aya anu nyarios kieu ka saurang pandita. Dugi ka maot oge abdi moal sakali-kali ngahampura anjeunna. Kalepatanana ageng pisan papandita. Kalimah-kalimah kieu pok satarabasna ti saurang anggota jamaah papandita tadi. Bari emosi nu ngageter luar biasa. Ngadangu pituturna nu panjang lebar, Bapak Pandita tiasa paham sakitu jero raheut manah eta jamaahna. Nanging teu sakedahna panto rekonsiliasi teh nutup kanggo salamina sanes. Para mitra Esau kantos gaduh niat nelasan Yakub, dulur tegesna ku anjeun. Kalepatan Yakub memang ageng pisan. Anjeunna ngarebut hak cikalna ku cara nu licik pisan. Balukarna anjeunna kedah hirup minangka kakaburan demi ngahindar ti Esau nu niat bade nelasan ka anjeunna. Nanging kitab suci nyeratkeun oge kumaha dua dulur pet ku hinis ieu antukna silih eledan ngalakukeun rekonsiliasi. Yakub rumaos kana kalepatanana teras mundut pangapunten ti Esau bari sujud deui dugi ka 7 kali. Tapi Esau lumpat muru teras ngarangkul bari nyiuman Yakub. Runtuyan predikat atanapi caritaan kitu teh nunjukeun kasono Esau nu sakitu jerona ka Yakub. Raheut manah kapungkur tos damang, mangka aya rekonsiliasi silih eledan di antara aranjeunna. Para mitra, teu kenging aya pupusuhan nu langgeng di dunya ieu. Jalmi tiasa sareng baris barobah, kitu oge diri urang. Kajaheut teh bagian tina proses hirup sareng tumuwuh. Teu sakedahna ngalantarankeun urang nutup panto rekonsiliasi salamina. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.